Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngadongeng deui dongeng deui mitra-mitra pemiar tub direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun ieu dongeng si ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, boh bilih ieu mah boh bilih bade ngersakeun masihan atanapi ngintun donasi kanggo naskah dongeng khususna kanggo dongeng-dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mangga tiasa dikintun wae ka nomor rekening anu disimpen ku Mang Guru dina deskripsi ieu video atanapi tiasa ngahubungi ka nomor WA Mang Guru anu disimpen dina deskripsi ieu video. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, panginten sateu acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita. Sapertos biasa Mang Guru bade kintun-kintun heula ka para pemiar tub setia dongeng Mang Guru. Anu mana kintun-kintuna teh panginten nyanak komenan seri anu ka-35. Kintun-kintuna kanggo Kang Heri Supriyadi di Cianjur pangarang dongeng. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri. Oge panginten nguningakeun ka Kang Heri rehna aya anu parantos ngintun donasi nyaeta ti kasepuhan Bapak Didin Jumidin sareng Ibu Rinah S di Balikpapan Kalimantan Timur. Mohon hatur nuhun ka kasepuhan Pak Didin sareng Ibu Rinah anu parantos ngintun donasina. Mohon mudah-mudahan kasayangan cing diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Teras kintun-kintun anu saterasna kanggo Kang Dery Mulyana, Kang Ramlan Parisi, Kang Ahmad Ropai di Serang, teras kanggo Mamah El Hatman 143, teras kanggo Kang Ugan Gunawan, teras kanggo Kang Darso Hermawan Purwadadi Subang, teras kanggo tamu matuh Kang Dedi Enzol, teras kanggo Kang Iman Hidayat, Bapak Kepala Mariana Yana, teras kanggo Nenek Ani Kalijati Subang, Kang Saepul di Tebet, teras kanggo Kang Engkus urang Sumedang Kota ieu mahnya, teras kanggo Pak Adam Zigma. Mohon teras kanggo Teh 29 Salsabila Nia Ramadhani, teras kanggo Teh Florentina Nining, teras kanggo Kang Jaki Mubarak Jakbar, teras kanggo Neng Linda Imut, teras kanggo Kang Iwan di Bogor, teras kanggo Kang Yahya Sugandi, teras kanggo Teh Rita Ersih di Cimahi Mang Guru saurna teh, teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna, teras kanggo Kang Andi Kusuma, teras kanggo Neng Leni, teras kanggo Mamah Wiwin Subang Taiwan, teras kanggo Om Dika RSBR di Bogor, teras kanggo Kang Teteng Kartiwa di Karawang, teras kanggo Mamah Nur Hayati, teras kanggo Kang Muhammad Saipullah Sel. Mohon di Katapang Ninggar saurna teh salam kenal Mang Guru, teras kanggo Kang Regi Umbara, teras kanggo Kang Agung Ginanjar urang Siluman Subang, teras kanggo Kang Nurianto, teras kanggo Neng Dokcan Neng Yulinda Belia di Tasik meni atoh peda Italina meunang. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Neng Yulinda Belia di Tasik, teras kanggo Mamah Andri Karawang, Teh Tami Malihah, teras kanggo Kang Abdul Mupid Rizki, teras kanggo Mamah Mutia Wangsih, teras kanggo Ibu Guru Litanopalia di Karawang, teras kanggo Teh Iis Yuliani, Om Setia Budi si Raja Ngopdud, teras kanggo Teh Anita Parel Nyimas Pandani, teras kanggo Om Edo Rahadian si Ganteng Kalem, teras kanggo Teh Sri Nuryati, teras kanggo Wawayo di Kuningan, teras kanggo Kang Prabu Arjuna, teras kanggo Pak Ndin Saripudin Cibares Subang,
Teras kanggo Kang Dego Deden Gojali di Purwakarta. Manco Kang Dego. Teras kanggo Itang Abah, teras kanggo Kang Ari Sutrisna, teras kanggo Kang Tajudin Pijit, urang Sumedang ieu mah nya sami sareng Mang Guru, tatangge Mang Guru. Teras kanggo Bapak Taryo di Jambi. Teras kanggo pemirtub Engal, Bah Ewok, wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Bah Ewok. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna. Teras kanggo Kang Yaya Subrata. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Dan Tedi Iswahyudi. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng manco kasadayana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Gancang Podaran Angkara. Ceuk Prabu Purwasesa siga anu geus teu sabar, Raden Angkarangan saukur ngareret bari unggek ka bapana. Ini Boh Nyimas Pandani Prabu Purwasesa pon kitu deui Raden Angkara. Pohara caruring hakna mangsa ngadenge aya sora anu ngajorowok teh. Sanggeusna direret tetela geuning dina jangkungna pucuk-pucuk tatangkalan. Kasampak geus aya Jang Aji anu keur anjeun ceuleu dina tonggong lodaya. Nepi ka molohok mata simeuteun Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara mah. Jeng, ceuk Nyimas Pandani ngoneal hudang. Sanggap nih. Lung, Jang Aji ngalungkeun inten hejo ka Nyimas Pandani. Jeng, ceuk Nyimas Pandani siga anu teu percaya mangsa eta inten geus aya dina keupelan leungeunna. Abdi moal ngiring pipilueun kana urusan ini, sareng abdi moal maksa saupami nini alim ngabantos abdi, mangga wae bade angkat kemana oge. Jorawokna Jang Aji, belesat geus ngomong kitu mah, harita keneh Jang Aji ngablesat tumpak lodaya, gancang pisan ayeuna mah hibarna si Kumbai teh kacepetan gerakna meh 10 tikeleun batan samemehna. Adi Nyimas Pandani saleosna Jang Aji teh gancang wae neureui enten hejo anu minangka kakuatan dirina. Oh, jadi sia teh geus biluk jeung si Sarji ha? Ceuk Prabu Purwasesa tutunjuk. Cek ojo loba bacot, sore sia maju juanyanya ayeuna mah. Aneh ayeuna mah Nyimas Pandani siga anu dak dubadakan jag-jag deui. Nempo kitu pikeun sakedapan mah Prabu Purwasesa ngan saukur kurang kerung bari silih leret jeung Raden Angkara. Ayo urang Podaran Angkara. Entuk nama Prabu Purwasesa mere parentah kitu teh bari gancang bae mesat pedangna. Sat. Aneh teuing ti mana datangna dina leungeun katuhu Nyimas Pandani oge bat ujug-ujug nyampai ka rembong anu kelirna hejo. Nempo kitu mah Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara oge teu wani gagabah sabab geus nyaksian sorangan kana kasaktian karembong anu aya dina cekelan lawana. Rek maraju moal sia koplok, ceuk Nyimas Pandani rutret ka dua lawana anu malah siga keur hulang-huleng. Cileng, cileng, teu kungsi ngomong deui. Harita keneh Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara pating garajleng bari ngaheumbatkeun pedangna. Wus, hu. Pedang Raden Angkara rek nyabat beheung, bareng jeung eta seseukeut pedang Prabu Purwasesa oge ngahiuk rek nyabat suku. Kalayan duanana oge pada-pada dina gerakan anu pohara cepetna. Ngan edas ayeuna mah Nyimas Pandani oge siga anu ngadadak boga kakuatan anyar. Kacepatan gerakna jadi sababaraha tikeun leuwih gancang batan samemehna. Plos, plos, plos. Runtuyan panarajang Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara siga anu gampang pisan beunang disingkahan ku Nyimas Pandani. Seak, seseukeut pedang Raden Angkara rek nyabat deui sirah Nyimas Pandani. Tenang. Aneh, mangsa dipake nakis pedang mah karembong Nyimas Pandani teh bet siga anu dak dubadakan teuas. Nepi ka nimbulkeun sora anu ngabelentrang. Terang, terang. Sababaraha sabatan pedang lawan beunang ditakis ku karembongna Nyimas Pandani. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lumayan lila Nyimas Pandani suat siat babalicetan carta sakapeung kapaksa kudu nadah panarajang lawan ku karembongna. Tanpa sama sakali ngayakeun panarajang balesan
siga anu ngahaja yang ngajajal heula kana kamampuhan dua lawana. Jeleng Nyimas Pandani ngajaul pohara luhurna. Mangsa sabatan pedang Raden Angkara rek nyabet kana bitisna. Mangsa awakna keur dina kaayaan ngalayang. Cakilat Nyimas Pandani ngebutkeun karembongna ka Raden Angkara. Sabuk cerak gelencang gulutuk. Tungtung karembong Nyimas Pandani kena pisan kana punduk Raden Angkara. Anu harita keur semudongko alatan kabawa ku tanagana sorangan. Balukarna sirah Raden Angkara nepi ka ngagelencang leupas tina awakna. Angkara! Ceuk Prabu Purwasesa siga anu pohara reuwaseunana. Ari Raden Angkara mah boraraah bisa nemalan, matana molotot, bahamna calangap kalayan leta anu ngalel dibarengan ku getih anu pating salebro tina urat-urat anu paregat. Ari awak nama sanggeus kekerajatan sakedeung oge langsung teu usik deui. Bagian sia ieu nya mah sia Purwasesa, ceuk Nyimas Pandani anu geus napakeun deui sukuna tutunjuk bari seseurian. Ngarasa gimi retayohna mah langsung bae Prabu Purwasesa luak liuk siga anu keur neangan panglumpatan. Rek lumpat ka manya sia Purwasesa, ceuk Nyimas Pandani siga anu surti. Kituna teh dibarengan ku muter-muter karembong dina luhureun sirahna. Curelat jeleng. Prabu Purwasesa ngagajeleng rek ninggalkeun eta patempatan. Sabuk belesur. Bareng jeung eta langsung bae Nyimas Pandani ngebutkeun karembongna. Cerak siga silet kana oncom anu 500-an we sugan mah para pemirtub. Awak Prabu Purwasesa anu harita keur gujelang-gajeleng dina kaayaan ngalayang nepi ka buntung jadi dua sapat palebah cangkengna. Kerajat hos. Sanggeusna ka kerajatan sakedeung mah harita keneh Prabu Purwasesa ngaleupaskeun nyawa dina kaayaan awak anu pohara pikawatireunana. Mojar sia mojar. Paroman Nyimas Pandani estuning pinuh ku kasugema. Ret Nyimas Pandani kana bugang Raden Angkara, ret deui kana bugang Prabu Purwasesa, sarta anu saterusna mamuterkeun paneuteupeuna ka sakurilingeun eta patempatan. Aing geus kahutangan buji sakaligus kahutangan nyawa ku Raden Aji. Gerendengna Nyimas Pandani tungtungan ku unggut-unggutan, gajeleng selepung. Geus kitu mah gancang bae Nyimas Pandani ngagajeleng carta anu saterusna mah ngapung ninggalkeun dua bugang anu pohara pikawatireunana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lumayan lila Nyimas Pandani ngawang-awang sanggeusna ninggalkeun tempat galunganana teh. Tapi teu lila siga mangsa indit pikeun neangan Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara Kadarmapatih. Da pugu ari basa harita mah teu bisaeun ngapung. Tayohna mah kapangaruhan ku kakuatanana anu keur pohara lemahna. Lah-lahan sigana mah indit soteh bane we kajurung ku amarah anu geus pohara ngababelana. Atuh sok sanajan geus dibere kabebasan ku Jang Aji perkara pamadeganana, tapi tetela ari Nyimas Pandani mah leuwih milih pikeun mulang deui ka Trisula emas sok sanajan kakuatan dirina geus dipasarahkeun deui sapinuhna. Raden Aji jimanya sanapina kapalataran hareup karaton mangsa panggih jeung Nyimanik anu harita kasampak keur ngawangkong jeung Bah Goncrang di eta tempat teh. Dancang bae Nyimas Pandani mah nanyakeun Jang Aji. Nyembet teh ngalabring sareng Prabu Ungkara kalih Kipati Sampala karohangan tabib, ceuk Bah Goncrang anu nemalan. Oh, anyumanya rohangannya nya. Di rohangan utama karaton mah kapalih kiwa nya teras we lempeng. Aya seratanana jadinya unggal rohangan oge. Nyohon pisan Nyimanik oge Bah Goncrang, ceuk Nyimas Pandani. Kituna teh bari gura-giru bae asup ka karaton. Ari Nyimanik jeung Bah Goncrang pikeun sakedapan mah malah cilihret bari pating polohok. Teu ngimpi kitu ieu teh. Sisinajieun kaluar ucap nyohon ci Nyimas Panjani, ceuk Bah Goncrang. Mangsa Nyimas Pandani geus teu katempo jirimna. Ya syukur we geus robah meureun mata kitu oge.
Bahgon cerangan saukur unggek. Ari Nyimas Pandani nama harita teh gura-giru bae muru karohangan anu rek dijugjugna. Tetela teu cukup ku ngandalkeun keterangan anu katampa ti Bahgon cerang. Nyimas Pandani kudu tatanya heula ka sababaraha prajurit anu kabandaran Pasangrok da bubuhan rohangan-rohangan di karaton teh lumayan loba. Mohon leres pisan, mangga tuh kalebet. Kaleresan Kangjeng Prabu sareng anu sanesna oge, nuju ngaroris. Ceuk saurang ti antara dua prajurit anu harita keur kabagean jaga mangsa Nyimas Pandani nalek ka dirina. Geus kitu mah langsung bae Nyimas Pandani asup ka eta rohangan. Sanepina ka jero bener we di eta rohangan anu kawilang lega. Katembong Prabu Ungkara, Kipatih Sampala jeung Jang Aji anu keur mapayan prajurit anu taratu balukar perang. Para prajurit anu asalna ti Darmapatih lolobana mah sababaraha urang tabib kalayan geten ngubaran anu taratu. Pohara legana eta rohangan teh anu keur diubaran oge jumlahna nepi ka ngaratusna. Geuning Nyimas Pandani, geus di mana wae atuh? Ceuk Prabu Ungkara mapag ku pananya. Kabeh mata neuteup ka Nyimas Pandani, tapi batan langsung nembalan mah Nyimas Pandani malah gura-giru nyamperkeun ka Jang Aji berak deku di hareupeunana. Hatur nuhun pisan kana pitulungna Raden. Hapunten pisan sagala kalepatan Nyi salami ieu. Ceuk Nyimas Pandani nepi ka acong-acongan nyembah. Nempo kitu Prabu Ungkara jeung anu sejenna mah nepi ka pating polohok sabab disagigireun teu nyaho kana jujutan masalahna teh. Tetela geuning ari sabenerna mah Nyimas Pandani oge bisaeun make basa anu hade. Padahal ari samemehna mah omongna teh teu woleh tegeug tur sumugari hal. Sami-sami nini nanging teu kedah kikituan bade nganhunkeun mah kedah ka Allah we nini. Tembal Jang Aji kituna teh bari gancang ngarawut tak-tak Nyimas Pandani. Nyi mah teu kenal ka Allah Raden. Ceuk Nyimas Pandani semu tungkul. Nini teh palai kenal. Ceuk Jang Aji ngusapan tak-tak nini anu dak dubadakan lungguh di hareupeunana. Nyimas Pandani ngan saukur unggek. Nempo kitu teh kabeh anu araya di dinya mah bati silih leret jeung pada baturna. Engke we perkawis eta mah ka Ki Cakra nini. Manya Ki Cakrana Raden. Nuju nepangan Prabu Dangdang, ayeuna mah saena satiasa urang tulungan heula anu taratu supados pulih deui kalayan saenggalna nini. Ukur ungeuk deui wae Nyimas Pandani mah siga anu dak dubadakan hese pikeun nyarita tetep kareueus ka Jang Aji atara pisan tina sorot mata Prabu Ungkara jeung tinu sejena. Tuh nini mah bantosan mamang anu itu. Ceuk Jang Aji nunjuk ka saurang prajurit anu keur hargungan alatan nandangan tatu gudawang dina dadana. Unjuk sumangga Raden. Geus kitu mah gancang bae Nyimas Pandani ngadeuketan prajurit anu ditunjukkeun ku Jang Aji. Gog Nyimas Pandani cingogo di hareupeun eta prajurit. Sat! Sakali ngagerakeun leungeun ka tuhuna dak dubadakan nyampai karembong kelir hejo dina cekelan Nyimas Pandani. Sat! Nyimas Pandani ngabatek karembongna reup matana dipeureumkeun bari kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan. Dina gayan kitu ujug-ujug gebur karembong Nyimas Pandani hurung ngempur ngaluarkeun cahaya hejo. Boh Prabu Ungkara, Kipatih Sampala, para tabib jeung anu sejena taya anu teu molohok nempo kitu mah nyah Nyimas Pandani beuntak. Reup karembongna anu ngagebur diturubkeun kana dada prajurit anu gudawang. Pikeun sakedapan mah awak eta prajurit nepi ka ngageter lumayan tarikna. Sat! Sanggeus ngurangan ngempurna gancang bae Nyimas Pandani ngadudut karembongna. Kabeh mata pating polohok. Aneh bin ajaib para pemirsa tub sadaya. Tatu anu gudawang dina dada eta prajurit teh bat dubadakan lita sapada harita. Waduh, hatur nuhun pisan Nyimas. Ceuk prajurit anu dak dubadakan jag-jag teu sirikna sujud kana suku Nyimas Pandani. Rek nganyuhunkeun mah ka Raden Aji
sabab kaula daek nyulungan oge. Pajah we aya parentah ti anjeunnya. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru eta prajurit teu cacap nyaritana sabab tetela Jang Aji mah geus teu kasampak di eta rohangan sararea jadi rungah-ringeuh neangan Jang Aji. Waduh, abdi oge damang Kangjeng Prabu. Wah, abdi oge damang. Wah, abdi oge langsung jagyag ya. Acan mah leungit kaheran Prabu Ungkara jeung anu sejenna sararea geus pating jarenghok deui bae mangsa nampo puluhan prajurit anu tatu-tatuna bisa kaitung pangparnana dak dubadakan calager deui sapada harita. Masya Allah, Allahu Akbar. Prabu Ungkara Kipati sampala para tabib jeung anu sejenna nepi ka pating polohok teu saeutik anu gigisik siga anu teu percaya kana tetempoanana sewang-sewangan. Pasti ku Raden Aji ieu mah, celengkeungna Kipati sampala. Mohon da tadi teh katingal, anjeunna siga anu niupan prajurit anu taratu. Saurang tabib milu ngengklokan. Mohon leres, cek anu sejenna beuki pating polohok deui bae sakur-sakur anu keur aya di dinya mah. Dimas Pandani, heuh lamun daek ubaran sesa-sesa prajurit anu can cager. Kaula rek nepungan heula ka Raden Aji. Unjuk sumangga Kangjeng Prabu. Oh nya, poe ieu keneh anjeun diangkat jadi pamimpin tabib di kerajaan. Hatur nuhun pisan Kangjeng Prabu, hatur nuhun. Cek Nyimas Pandani siga anu bunga. Teu kungsi ngomong deui geus kitu mah kalayan siga anu gura-giru pisan. Prabu Ungkara ninggalkeun eta rohangan sarta anu saterusna mah kebat bae muru ka rohangan pribadi anu sok dieusian ku Jang Aji. Tapi taya sasaha Jang Aji teuing ka mana leosna. Panasaran tayohna mah gancang disusul ka tempat reureuhna Jang Ukun sarua teu kasampak ditatanyakeun ka unggal anu pasangrok oge. Oleh taya anu nyahoeun. Capek tayohna mah antukna Prabu Ungkara mulang ka rohangan pribadina. Kunaon Kakang Prabu bet siga anu lalung sakitu geuning? Tanya Nyi Prameswari mangsa mukakeun panto keur salakina. Geus neangan Raden Aji, teuing ka mana leosna. Ahihi, dedeh. Naon malah cecengiran kitu? Cek Prabu Ungkara kurang kerung. Ye Kakang Prabu, Raden Aji mah ya di taman nuju ngawangkong sareng si Wening. Mani geget katempona teh. Leres geuningan. Raden Aji teh kagungan Kang Kalung anu kaimpenkeun ku si Wening teh Kangjeng Prabu. Cek Nyimas Prameswari semu hari weus-weus. Pikeun sakedapan mah Prabu Ungkara ngan saukur bengong. Nah geuning apal kanyahoan kusaha Kang Kalung Raden Aji teh. Tetep Prabu Ungkara pohara sekeutna. Kieu nya Kakang Prabu, tadi basa abdi sareng si Wening nuju ngalakembang di taman, aya oray. Abdi sareng si Wening teh lumpat. Si Wening teu ngahaja nubruk Raden Aji anu kaleresan nuju ngalangkung ka dinya. Dugi ka gugulitikan bari silih tangkep sagala. Ahihi dedeh. Ari pek teh ngagorehel Kang Kalung Raden Aji. Nya kitu we kanggo anu saterasna mah anak urang teh janten dak dubadakan sonagar sareng rada ogo Kakang Prabu. Oh nya, ari geus waktuna mah kumaha we carana teh. Kalung se Prabu Ungkara siga anu dak dubadakan buyar, paroman beungeutna oge dak dubadakan pohara marah maina. Nanging anu matak hemangna teh duka ka mana leosna ari orayna mah. Baiklah, nu penting mah anak urang geus layet jeung pijodohna. Oh nya ari sepuhna Raden Aji kamarana kitu. Dipawon Kakang Prabu, abdi oge nuju popolah nembe teh. Teu ngomong deui geus kitu mah gancang bae Prabu Ungkara muru ka kamarna. Kabungah kabagja atra pisan mapaesan paroman beungeutna, tapi karek mah rek asup pisan ka kamarna. Kadenge aya anu uluk salam dibarengan ku keketrok kana panto anu karek bieu dipeundeutkeun.
Jung we bisa rek neruskeun popolah mah. Keun bae ieu mah ku Kakang. Cek Prabu Ungkara gancang ngahulag. Mangsa pamajikanana geus malikeun deui awakna pikeun mukakeun panto. Nyimas Prameswari ngan saukur unggeuk sarta anu saterusna mah ngoloyong ka hiji rohangan. Ari Prabu Ungkara sanggeus pamajikanana ngaleos mah kebat bae mang mukakeun panto. Aya naon? Tanya Prabu Ungkara ka saurang abdi dalem anu keur ngajanteng deukeut lawang. Saur Ki Patih Agung, ayeuna keneh diantos di rohangan utama. Saurna teh aya hiji perkara anu kedah dibadantenkeun saenggalna. Heuh nya heuh, cek Prabu Ungkara haget nyanggupan. Upami kitu mah permios, abdi bade ngawartosan heula Raden Aji. Tong diganggu Raden Aji mah, keur ngarobrol jeung anak kaula. Oh, unjuk sumbang atuh upami kitu mah Kangjeng Prabu. Geus kitu mah gura-giru bae Prabu Ungkara ngalengkahkeun sukuna muru ka rohangan utama karaton dituturkeun ku saurang abdi dalemna. Cageula nya hei. Sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru si amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.